Numanta Kiai baheula rebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Kiai Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur dan moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeunna. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Ulah inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati kemudian nyana diondang nyana hadir. Salah satu ucapanana nu nyentil ke para kiai. Cek nyana perayaan Maulid dirayakeun, perayaan haul dirayakeun, wali-wali disebut. Tetapi kenapa cakjana masih demen pakai Samarenda, termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Saya tahu kiainya masih seneng pakai Samarenda. Kukula dicatat di hati kula teu poho datang ka kuari. Begitu kula kapanggih jadi jeung Agus Junara. Sasalaman 4 mata mau dicaritakeun di mana-mana. Kukula dicaritakeun sasalaman. Sebentar lagi Pak Bupati akan dihinakan oleh Allah, sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai. Jangan tanyakan ke Agus Junara ngaringku keneh kuari. Kula ngomong 4 mata henteu dindol baja lemah, sebentar lagi akan masuk penjara. Kula mah ngomong gitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala demi Allah henteu ayeuna ngomong gitu ge kalau pasang ngomong eta mah teu kalau pasang ngomong. Begitu Agus Junara tek masuk penjara, ya Allah ya Rabbi hampura abdi teu ngadoakeun Gusti eta mah kalepasan ngomong karena nyana teu menghargai kiai-kiai, karena nyana teu menghargai wali-wali, karena nyana teu nyahueun kumaha hatena para wali Allah. Ulah neuleuh samarendana, ulah neuleuh jubahna, ulah neuleuh naon kitu ngaranna sorbana, tapi nyana can nyahueun hate-hate jelema. Lamun neuleuh jubahna, neuleuh sorban, neuleuh samarendana, katitu atuh kabeh jelema. Berarti anggapannya na wali teh jelema rudin kos jelema tukang kitu sol sepatu. Salah, eta mah satu perjalanan. Geus datang ka derajat mah atuh teh urusan Allah ka ditu mah. Nyada teu baca Imam Syafi'i, nyada teu maca para imam mujtahid, nyada teu maca Tuan Syekh Abdul Qadir, nyada nyentil para wali, para kiai. Kukula dicatat di jero hate. Cilaka sia teu ngarti kecuali sia haju nanya ka aing sia. Kiai kiai sombong amat, kanyana aing mah sombong ge kasih henteu. Kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tek. Bapak Bupati sing hade engke bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Teu ngomongnya. Termasuk aya catatan di jero hate kula Pataju Sobiri. Aya di jero hate kula waktu nyana muka Abah, kurang sopan nyana ka Abah. Ngan moal dibejakeun. Hina sia bakal. Awas ya, teu nyaho Abah aing. Aji cangke aing mah. Ye, aja anu ngomong camat. Emang abah sia naon? Henteu naon sih. Ai sia teh nyaho mah. Lamun nu nyaho, awas. Je teh nyaho. Catet di jero hate kula. Aya catetanana. Hiji-hijina pejabat. Kula lamun keur jeung pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan. Hate henteu sia. Awas sia. Abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing. Aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti abah aing. Aing ala kadar kadang sok khusyuk teh ti abah aing. Sia teh nyaho. Sia teh nyaho. Dicat bener. Lain lalagaan si hade. Urang menyaritakeun para wali di zaman Syekh Hidayatullah atuh nu anti ka Syekh Hidayatullah ba. Urang nyaritakeun para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atau Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atau Ambalaya. Kuari zaman Habib Lutfi atau nu anti Habib Lutfi atau Ambalaya. Jelema na diantikeun mah biasa-biasa bae. Atuh komuga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah. Nu anti ka kaul atau Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya. Haju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula. Nyaho pejabat anu gregeteun ka kula. Kula mah tetep benteng teu bendu. Lamun bendu moal datang haji ka dieu. Terus terang bae mun bendu emang nang saya datang haji ka dieu. Emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu. Atuh sia bae naonan ka dieu.
Kang Allah tewelan ngaji sia batur nu benduk pek bae tuh masalah teh nyahueun hate kula nya hanya istriku yang tahu hatiku. Iya, ketika aku lapar istriku tahu, ketika aku pada sakit badan istriku tahu, ketika kelihatannya rindu istriku tahu. Siapa masuk ke situ? Masya Allah. Numantak kiai baheula hararebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Kiai Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar. Hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Fatul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur na moal kaluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Atuh Riyadhah nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin dikiaikeun. Barang geus jadi kiai teh beuki waro. Barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dia sing jelegur Mama Bakri pohara jasa. Ningali zahirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna pohara jasa. Kanyahoan batinna pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kedua anu, masalah tat teundeun di dinya blek bae. Begitu tamu datang, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Mama ana di tukang bae kieu, barang di dieu. Masya Allah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapanggih jeung jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat Riyadhahna. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama kitu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama kitu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung, deuk ka ditu ka Panegalan. Aya tasbih di dinya ngoser. Kareta ngoser. Masinis ge kaget, ieu jurig naon cakana ieu. Tidak ke barang di dalam. Masya Allah ayat tasbih tuan yeun nyok kotak atas besieun cieun geus masinis bebeja woi masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit teh bari leungit tasbih teh nya boga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat subhanallah teh mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya apa itu ahli sunnah wal jamaah nu kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh ye eta Muhammadiyah teh kos gara itu mah lamun ngomong jeung mah ka dia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhahna teu sambarangan barang dahar iti saha ieu ti pemerintah oh bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti
terus jeung sejen yu urang zarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di Pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabusyeum jeung kakap jeung Jamal Jamahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusyeum kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mama bunga cek abah teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kulon maokos kieu cek ada teh geus dibungkus dek kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta Riyadho namanya teh Riyadho teh artina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu naik tinggal berita beseri sial tak guru tolol menang setahun kali jadi Assalamualaikum mama saya tanya perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid tabaheula babe dikiaikeun isi dimamakeun izin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau baik-baik masalah